matak sia teh tong pulang paling. Maling naon si cepot deh. Marukana duit sembako nu aing dicolong ku sia dikamanakeun sia. Ada alah aing ketahuan euy. Kumaha ieu Kenyahoan. Oh kenyahoan euy. Kadi ka mana? Kadieu. Kadi ka mana? Kadieu. Sia. Kurang ajar sia. Alah aing dicabok. Hudang sia hudang. Untung aing rikat. Alah ba hudang sia hudang. Alah aing ripu atuh pa ulah disiksa. Penonton gitu. Ha. Arek deui anjeun kalakuan kitu teh. Moal. Swear moal. Sumpah nya. So. Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Bisa nih si cepot sumpah pemuda. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia. Nah jadi Poetera koncan aya benerkeun tulisan harita mah aehnya. Alah poho deui euy. Dalang nawe nu teu apaleun. Cing ya Pak, abdi rek pidato. Dengekeun ku Bapak. Nya sok. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelatan Surabaya. Are Surabaya. Bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang berisi ancaman. Jadi kita harus lawan, saudara-saudara. Bersiap-siaplah wahai saudara-saudara. Keadaan genting. Tunjukkan kalau kita adalah manusia yang ingin merdeka. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan ada di sisi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka atau mati. Anak aing bisaan euy pidato Bung Tomo.